Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng tepang dangu patuteup layar dina video tutorial nggunakeun teknologi aplikasi Elegant Teleprompter minangka media pangajaran basa Sunda Biantara. Di kelompok 4 ngajukeun ieu video pikeun minuhan tugas mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa nu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum jeung Hari Santosa Nugraha MPD. Aplikasi Elegant Teleprompter mangrupa inovasi tina hiji alat nu disebut teleprompter. Sate acan ngagunakeun aplikasina, tangtuna urang kudu ngaunduh heula aplikasina dina Google Play Store. Ketik Elegant Teleprompter, tuluy klik install. Lamun geus kapasang, yuk buka aplikasina. Ti kaca mimiti can aya skrip atawa teks nu baris ku urang dipake. Ku kituna, klik tanda tambah nu aya di jero katuhu panghandapna. Tuluy pilih antara nyieun skrip atawa teks anyar atawa ngaimport teks. Saupama ngaimport teks, urang kudu nyieun teks dina wangun TXT. Lianti eta, urang bisa ngaimport teks dina wangun dokumen upama urang meuli aplikasi Prona dina Google Play Store. Aplikasi Pro dina Google Play Store meunang ku harga Rp43.000. Tapi, upama milih nyieun skrip atawa teks anyar, usahakeun urang geus nyiapkeun teks tuluy di copy paste. Tah, ieu teksna di blok tuluy disalin. Geus kitu, kari di paste atawa ditempel dina bagian eusi. Tong hilap, eusikeun oge judulna. Mun dirasa geus lengkep, urang bisa milih klik pratinjau. Tah, dina mode pratinjau, urang bisa ngatur ukuran jeung gancang launa teks. Lianti kitu, loba keneh fitur-fitur nu bisa ku urang diluyukeun jeung kahayang urang. Skrip atawa teks geus aya jeung siap digunakeun. Carana, swipe atawa geser teks ka katuhu. Geus kitu, layar monitor HP bakal kabagi antara aplikasi Elegant Teleprompter nu bakal nembongkeun teks jeung bagian home dina HP. Lantaran urang baris ngarekam video, ku kituna klik icon kamera. Geus kitu, atur posisi jendela teks luyu jeung posisi nu dipikahayang. Mun dirasa geus pas, pek mimitian jieun videona. Tah, ieu hasilna. Teka tinggal 5 cat teks pannya. Tanggung teu payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nu Maha Esa anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Tah, ayeuna naon atuh kaonjoyan jeung kahengkeran ieu aplikasi teh? Kaonjoyanana nu kahiji, dina makena urang teu kudu make kuota. Nu kadua, eueuh cap atawa watermarkna. Nu katilu, bisa ngagunakeun aplikasi kamera naon wae nu aya dina perangkat HP. Kahengkeranana, nu kahiji, urang merlukeun waktu nu lumayan lila nalika ngaluyukeun teks dina video. Anu kadua, merlukeun teknik nu alus pikeun ngabagi arah pandangan urang antara lensa kamera jeung teksna. Mung sakitu video ngeunaan tutorial ngagunakeun ieu aplikasi teh, mugia mangpaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.